Ya ini ngopi atuh goblok. Ya tua kan. Apaan? Kita nggak mau main karbit tadi. Ya terus. Oh siap buka tadi mana ya? Duit. Tadi mana terjadi tadi tengah band. Hanya terbensin. Bensin mau bensinan motor. Udang. Hah? Aku habis dulu. Anjing kan istri gue ngopi. Dorong, anjing juga daya aja. Enggak maksudnya aku mau bensinan itu aja 2000. Itu kamera tadi ngajak ngopi ya sih. Oh, gua sebenarnya mana dia. Ngopi ya sama daerah. Jadi ayo di mana? Ayo di mana? Ya, itu celana di goblok gabut di mana di kawin nih terkait oh iya goceng bensin oh tuh anjing kata goceng sih ya goceng soal bensin oh kita aing nggak ya setia aing ban kalau mau oh itu kali ya kalau goceng lah dia goceng goceng mana goceng oh yang tangis bener saan sepuluh Haji mau bayar tadi ini bayar goceng tadi baru gue anjing kan aing mau nyala tuh ya oh ini udah wah sing kalem lain lah kadinya mah rokokna eueuh anjing aya jajan oh jajan tutup we warungna punya wah jajan tutup we warungna oh wah bisa kadinya mah kalau rokok mah tutup we warungna betul temen erek kan sajian kayaknya mah eueuh maklum anjing sangguna lagi sopi sobek siap ceket ya aduh Kela ya duitna mahi moalnya euy kumaha mun teu mahi anjir makaning aing teu boga tambahna lah tuh si aranyi belah mangkewe kurang mah nganyuk we lah ya pun menilai lah nya karena ada ukan balik kopi kadinya kayak mobil dia lah guys kita ya menilai lah aing nggak usah beli obat, aing ke tukang jalan, belum ke jalan. Tuh, bisa tahun duduk oke. Lain luapan, terus aya rokok, saya kopi, wah. Apa ya? Jam. Terus alusnya kumaha aja. Aing nu beregar gitu. Jadi enak mawa. Ini sana. Paham gitu. Tua. Aya ucing nyumput, cing sasuruput, mohon mangga. Aya ucing nagot, cing saragot.
Dia kudu mah gitu anjing ngomong eta. Enggak ngopi kudu gitu. Wah. Wah tadi ada saya ngobrol teh juga teh sopan gitu Kak ajengan teh nyawa. Aduh. Wah, Canggih. anjing. Wah cek maneh naon si arti ngopi wah cek maneh wah. Ya arti-artina ngopi mah urang boga duit atuh. Jadi ngopi. Wah cek maneh kunaon jelema kudu ngopi. Kaing atuh nanya ka aing. Wah cek maneh naon jelema kudu teu ngopi. Kacau aja. Wah perbedaan ngopi jeung teu wah kumaha cek maneh. Anu ngopi ka hiji boga duit, nu teu ngopi ka hiji teu boga duit gitu we. Aya nu kaduana teh wah. Aya nu kaduana micin rasa kajenuh jeung periode lah ka urang aing ngopi teh laki pisan gitu. Ciri ini teh. Si ngopi anggar we teu lagi. Moal. Moal. Cai kebiwaan. Wah. Mana aya maksud teh ngopi. Iya. Kalau kawan mau nasi apa caca. Wah anjing lo baru sih mesti anjing mau dicaan ya ngopi teh. Wah. Panar orang beli sebatang ewan. Tapi orang kudu bersyukur. Hirup mah kudu loba bersyukur ku ah loba ngeluh. Mun hirup loba ngeluh, kan capek ka sorangan. Kasih lo mana? Pas solo aja. Wah inti mana yang mendapatkan inti hirup ketika ke ngopi ya. Kesawan wah kata-katanya. Good morning hai. Good morning hai anjing. Jadi kumaha jadi orang teh hirup teh kudu lebih berhati-hati. Orang teh kudu lebih mencara sakala lebih disiplin deui. Ya aya mah lain kudu urang kudu bangor boleh sih tapi tuh hari geus bangor masih bangor deui yang penting teh dari lagi wahnya jangan orang kerja saja. Bangor deui. Wah itu mana yang nges anjing nges beki parah sih mau ngopi teh nyawa. Wah mana yang ngopi nges mendapatkan inti hirup teh ketika ngopi bieu kan tadi mah ulang-ulang jika nu tablo cerah cerah kehidupan. Naon mah jadi singkatan kopi teh naon Pak? Kopi. Jeung kopi jeung rokok kata-kata jeung mana Pak? Ai cek urang mah nya kopi ketika otak perlu inspirasi. Terus kunaon sih urang ngarokok karena urang butuh inspirasi. Tapi mana yang juga pernah punya warna? Ayeuna kieu Bun. Naon perbedaanna? Perbedaan penyakit anu ngarokok jeung tara ngarokok. Naon warna? Oh. Naon? Malah. Anjing si Oma can dewasanya banyak. Dede jeung mama. Kumaha perbedaan lo? Nyai nu ngarokok mah paling penyakit nanti dina paru-paru anu tara ngarokok mah penyakit nanti rupa-rupa. Oh. Tentang kejauhan Kehidupan. Ciao. emang jauh aja tentang apa lah. Tina aku dengan maafnya kata cinta lebih baik.